Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga orang ngalajengkeun deui hanca derasan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 31. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul hadiyata asyrata. Hari sifat nomor ka-20 sifat nomor ka-11 al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala as-sam'u eta sifat sama. Wahwa sareng ari itu sam'u sifatun eta sifat lahu ta'ala fikun Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa ajali mawjudatun anu aya qaimatun anu tetep bizatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala muta'alliqatun anu ta'alluq bi jami'il mawjudati kana sakabeh pirang-pirang anu aya min dawatin nyatana pirang-pirang dat wa aswatin sareng pirang-pirang suara bayasma'u mangka ngadangu Allah datahu kana zatna Allah bisam'ihi kalawan sifat samana Allah wa yasma'u sareng ngadangu Allah sifatihi kana pirang-pirang sifatna Allah bisam'ihi ku sifat samana Allah wa yasma'u sareng ngadangu Allah sam'ahu kana pangdanguna Allah bisam'ihi ku sifat samana Allah wa ghaira dzalika sareng kana liyana itu anu kabeh mingkul maujudin tina tiap-tiap anu aya pasam'uhu ta'ala mangka ari samana Allah ta'ala yang kasyifu eta narima kabuka lahu ku itu sifat sam lahu pikeun Allah bihi kalawan sifat sam'u naun kullu mawjudin setiap-tiap anu aya payasma'u mangka ngadangu Allah bisam'ihi kalawan sifat samana Allah al aswati kana pirang-pirang suara wazawati sareng pirang-pirang zat ala tahqiqi netepan kaul anu nyata fa ingkila mangka lamun diucapkeun naon ta'alluqu sam'ihi lapad ta'alluqu sam'ihi ari ta'alluq sifat samana Allah bil aswati kana pirang-pirang suara zahirun eta jelas wa amma ta'alluquhu sareng anapun ari ta'alluqna sifat sama bizawati kana pirang-pirang dat fa ghairu zahirin mangka eta henteu jelas pala jawabu mangka ari jawabna annahu eta sayaktosna kalakuan sareng tingkah yajibu wajib alaina ka Gusti urang alaina ka urang sadayana naon al imanu iman bi anna sam'ahu ta'ala kana sayaktosna sama'na Allah ta'ala muta'alliqun eta anu ta'alluq bi kulli mawjudin kana tiap-tiap anu aya min dawatin nyatana pirang-pirang dat wa aswatin sareng pirang-pirang suara wa in kunna sanajan teu aya urang sadaya wa in kunna sanajan aya urang sadayana teh la na'lamu eta henteu uninga urang sadayana zalika kana itu mazkur fa kaifatu ta'alluqi tuluy ari kaifiyah ta'alluq majhulatun eta anu samar lana pikeun urang sadayana wasam'uhu ta'ala sareng ari samana Allah ta'ala laisa eta lain itu sama bi udunin eta ku cepil wala somahin sareng lain ku liang cepil kasam il hawadisi seperti samakna pirang-pirang anu anyar bal huwa balik ta'ari itu sama makna qaimin bidzatihi eta makna qaimun bidzatihi ta'ala la yatra'u henteu datang alaihi ka Gusti Allah naon illatun ilat tamna'uhu anu nyegah itu ilat ka Allah minas sam'i tina ngadangu kasomami seperti torek li anna zalika karena sayaktosna itu mazkur min sifatil hawadisi eta tina pirang-pirang sifat anu anyar wa dalilu sareng ari dalil ala thubutis sam'i kana tetepna sifat sama lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala alkitabu eta Al-Qur'an wa sunnatu sareng sunat qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala wa huwas samiul basir wa huwa sareng ari Allah as-samiu eta dat anu mah ngadangu al-basiru tur anu maha ningali wa qala sareng nyarios sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum sayaktosna aranjeun la tad'una eta henteu ngadua aranjeun al-asomma ka dat anu torek wal ghaiban sareng teu kadat anu gaib
innakum sayaptosna aranjeun teh tad'una eta ngadua aranjeun sami'an kadzat anu ngadangu qoriban dat anu caket mujiban dat anu ngaijabah waidon sareng deui idza lam yakun di mana-mana henteu aya Allah teh sami'an eta anu ngadangu lakana tangtu aya Allah teh asoma eta anu torek wasomamu sareng ari torek naksun eta kakurangan wa naksu sareng ari kakurangan alaihi ka Gusti Allah taala muhalun eta mustahil pasabata mangka tetep lahu ka Gusti Allah naon asamu sifat sama wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon asamu sifat sama istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon as-somamu sifat somam alladzi anu huwa ari itu ladi didusami eta lalawanan sifat sama as-sifatu saniyata asyrata wallahu a'lam bissawab.